maksudi walido kama kubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Cunduk waktu anu tangtu ninggang mangsa anu utama hidup parantos resmi jantan suami istri, namun ayah tata krama, ayah sopan santun kanu jantan sepuh sate acan hidup sejak netek taraje nincak hambalan gesan ngarumah tangga bager gelis kaset mangga ngadeg caketan mama hidup masing-masing. Anakin bebelah nyawa bebelah raga hidup dipayunkeun anu janten sosok malaikat di alam dunia. Indung anu tos ngakandung salapan sasih lamina, indung anu paratos kuyang getih lalambaran dina mangsa ngalahirkeun hidup. Gelis kasih emut ku hidup sabarang kali hidup milampah dosa kanu jadi mamah bager, sabarang kali hidup nyarek ngalawan karena parentah mama hidup ayah dipayun nyaksian perjalanan kehidupan hidup salami ieu. Gelis kasih mengpeng ayah waktu ayah kesempatan bertobat ke Allah nyuhunkeun dihampura tina segala dosa. Calik sing raos, calik sing tumaninah payunan mama, tungkulkeun mastaka dina pangkonan mama hidup, tepungkeun kadua panangan, sumujud sejak nyuhunkeun panghampura tina segala dosa. Indung anu salami ieu ngangais ngahuapan nunungtun ditindikan hidup keur diajar mama. Indung nu sakitu nyaah sakitu deudeuh, nyaah nu lain populasi, nyaah nu taya waktu suanganna. Kumaha saupami mamah tos teu aya di kieu kasaha hidup sejak menta hampura. Gelis kasih dinten ieu wanci ieu Allah naktirkeun hidup patali janji anu suci suhunkeun heula barokah tinu jadi indung bager. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wanan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Indung nu jadi lautan hampura ngahampura segala dosa-dosa hidup, sanajan hidup kekedal menta hampura, indung manggeus jauh ngahampura segala dosa hidup banget. Gelis kasih anakin mamah ikhlas ridho ngalepaskeun hidup nu sejak miang ngarumah tangga pamuga pinagih kabagjaan kemuliaan hampura mamah ukur nepi ka dieu ngajajak hidup bager. Hampura mamah disican bisa ngabagjakeun hidup duaan berah anakin pamuga ridho Allah marengan hidup salawasna dicium panangan mamah gelis kasih dirangkul dipeluk mamah hidup bager tangkep ku hidup nu jadi indung harewaskeun ka mamah suhunkeun panghampurana bager ridho Allah waridal walidain suhullah hasidul walidain. Ridho Allah gumantung kana ridho indung jeung bapa, murka Allah gumantung kana murka indung jeung bapa bager. Allah moal ngahampur hiji jalma tanpa ayang pamahampura tina jadi indung bapana tangkep nu jadi indung bager. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bilalayan bager. Dadah anaknya cekap alhamdulillah ngageser ka apa calik sing raos payunan apa tungkulkeun mastaka dina pangkonan apa hidup
tah ieu ciri jadi bapa pamingkin anu amanah nu nyaah kahidep bager anu dugu hulupat nyawa paeh poso usaha beranjing penting tayakat capek tah ieu bapa hidup anu sok nyeri hate dimana nu jadi anak dihina batur tah ieu nu jadi bapa nu sok nyeri hate dimana anak aya dina kakurangan tah ieu bapa hidup bager aya nyaksian kahirupan hidup bager anak ini bisi aya bahasa kalakuan mata kanyerikeun hate bapa suhunkeun panghampuranan ulah aya gantar kakait silih lubarkeun tina segala dosa doakeun ku hidup bager ibu Ramahida mugi dipanjangkeun yuswa dunianya kalain barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bager Bapak ikhlas ridho ngalupaskeun hidup jeung gerangieun pamuga hidup pinangih kabagjaan kamuliaan dina mangsa rumah tangga gelis kase dicium panangan apa ditangkep dirangkul nu jadi bapa pileleyan ka bapak bager subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dadah anak king hampura bapak sasemet dia ngejajak hidup berah gerak miang tohonan kewajiban ngarumah tangga pamugi aya dina sakinah mawadah warahmah cekap bager alhamdulillah ngalih ngageser ka jantan mertua hidup ngagaduhan indung jeung bapak dua caketan ibu Ramahida bager calik di tengah-tengah tungkulkeun mastaka cepengan panangan mamah sareng apa hidup gelis kaset anakin nya ieu wujudna ibu Ramahida hormat dan hidup duaan pikanya pikadeuh saperti hidup pikanya indung bapak pribadi nya ieu ibu sareng Rama nu sejak ngabimbing hidup di rumah tangga pepeujeun bager litik tekad ucap jeung lampah ibadah mung ka Allah nu Maha Agung silih titip silih rawat silih jaga silih asa silih asih silih asuh silih pikaheman dina rumah tangga bager gelis kasep beralmiang mamah jeung apa ngadoakeun pamoga hidup pinagih kabagjaan kamuliaan dicium panangan mamah sareng apa ditangkep sasarengan bager dirangkul ku hidup barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair rabbi habli minas solihin rabbi habli minas solihin rabbi habli minas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin cekap bager kaset gelis mangga calik paling tengah majen dina acara ada Sunda salajengna nyaeta huap lingkung silokana huapan pamungkas huapan jajak pangdoa huapan kabarokahan ti ibu sareng Rama haturan kanggo mama sareng apa ngadeg sakedap caketan putra putrina masing-masing anu sejadi paparin huapan pamungkas huapan kabarokahan. Mangga nyerong ka mamah hidup masing-masing dikawitan ku kersana mamah ia mangrupikeun huapan pamungkas huapan kabarokahan dicepengan heula angkeut putra putrina masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mangga dipasikeun mama cekap alhamdulillah. Mangga digeser ku apa kapalih payun sami kanggo masikeun huapan pamungkas dicepengan angkeut putra putra masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga apa dipaparingkeun huapan pamungkas huapan kabarokahan cekap alhamdulillah. Mama sang apa calik deui neng sareng aa papayun-payun calikna tadi ayah huapan pamungkas ayana huapan munggarak suapan pertama suapan kasih sayang
di dia aya samukoning silokana simbol kasapiaan anu kedah dijaga ku hidup salalawasna. Ditahan bager, di hitungan ketiga silih wapan aa teh heula. Aa kunaon rarusuh tos teu kieu. Iya sabar bager, siap neng dicepengan heula sangguna 1 2 3 ini dibelokeun dipasikeun caina bager. Iya papayun-payun dicepengan heula caina tekeng waka dieuleutkeun ditahan heula. Ulah dipencet sayang, nanti bahe cainya. Jangan dipencet atuh. Mah begitu ditahan heula bager. 1 2 3 ditahan masih dieueut. Atos sok dieueut masing-masing pilih kabuhulan. Ni unyu. Atos engke wengi diteraskeun deui nya. Silih kenyot caina mohon cai eut maksud teh iya sarupi deui aya ieu simbol karaharjan dina hareup rumah tangga paboga hidup di rezeki anu ageng sing janten jalmi anu tutulung anu butuh tatalang anu susah nyaah kasasama. Dicepengan sayang di dieu aya bakaka engke wengi bakekok ya ya digenggam sing page sayang. Siap ditahan dulu di hitungan ketiga bakakakna ditarik sampai putus. Siap, kita hitung 1 2 3. Allah karena kamera sayang acungkeun sing jantan rezeki anu maslahat manfaat barokah dunya akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu alita dicepeng anu ageungna disimpen sayang. Oke. Iya. Allah. Teh di mana kawit atuh bagus? Dibunut. Siap. Wios abinaros kenging naona eta apa? Oke. Oh ini foto pose dulu. Si meni loba tatawar. Kenging naona eta bagus. Itu paha ya. Itu paha ayam, nanti malam ada paha kejutan. Entah paha siapa. Siap. Dipegang bersama-sama. Saya minta pahanya digigit di hitungan ketiga, tapi tekenging tubrukan. Neng serong kanan, serong kiri pada miheula. Adik-adik, siap. Paling luhurkeun cantik. Siap ditahan. Digigit di hitungan ketiga. Siap-siap 1 2 3. Can karaos. Nah atos diresepkeun deui atuh. Atos coba diteraskeun deui nya. Iya, acara dasar anu terakhir eta sawer. Sawer anu di atas urang sadayana kumargi dina saweran aya door prize. Oke, mohon. Maka kawargi anu masih nyepeng aci saweran biasa dicana ka pelaminan dibagi 2 sakit di palihan panggung.